Poe ka poe geus kaliwatan. Bulan ka bulan ngadatangan. Naha bener geus tinggalen. Urang ngahuleung ngabayangkeun. Kumaha bisa eta jalma naek ka gunung. Kumaha bisa eta jalma ngahontal luhureun eta gunung. Lamun ngabayangkeun eta sigana hese pisan. Komo deui lamun kudu ngaliwatan loba halangan. Kumaha lamun manehna abus kajungkrang. Naha maranehna atawa pasrah sumerah kaayaan. Sawareh jalma mikir, bakal pasrah narima keadaan atau bakal terus kaluhur. Kuring heran kana jalma nu kitu. Kumaha maranehna bisa kuat naik kaluhur jeung ngaliwatan sagala halangan. Kumaha mun di ditu aya oray. Kumaha mun aya sato galak sejenak. Kuring kagum ku jalma nu bisa naik gunung saluhur-luhurna. Lain ngaukur naik gunung, tapi tempo halangan-halangan anu dilewatan ku manehna. Anu salamet nepi ka akhir eta nu menangna. Tapina ieu lain nyaritakeun pendaki Gunung Hungkul. Ieu ngeunaan budak anu daek muncak bajuang keur nyaritakeun mangsa nu rek datang. Henteu, tetelat pikeun nyarioskeun masa depan. Salilana nepi ka sepuh muga takdir ngajawabna.